Jangan lupa ya, di like, di komen, di share, and di subscribe. Terima kasih. Jalan raya kurang rame kemarin saya batur batur jalan-jalan wae Halo, jadi kembang menilala kieu. Kalau udah bentuk jan hujan nyai. Kumaha dia kieu? Bunga di mana bunga. Hei, Kokom, di mana dia? Cempor. Cara mana teh sasi orang menyebutnya cempor wae. Was damar tuh dah. Iya, tas di warung sini tuh beli kopi. Kernaon? Emang dia sok ngopi? Ulah sok ngopi wae eta geus kolot bising emah. Budak kumaha eta nu dua. Para eta. Anu ete anu si Encep jeung si gadis. Salager tapi anu si Encep mah dibawa ke rumah sakit cenah. Da rada ieu tah kuluna. Rada itu nemen. Anu lalaki teh ya. Astagfirullah. Tapi teu paeh meureun nya, Kom. Urang nempo apa, Kom? Anu lalaki teh anak si Bona. Aek nempo. Hayu atuh bareng-bareng, urang ke arek nempo. Mah icot ke arek cenah, bareng-bareng. Hor. Oh dia. Ka dieu heula atuh ngobrol. Hayu ka dieu. Ayo na ieu. Urang lewat mana? Jalan oge dikunci eta ngajakan bit cempor teh. Lewat dieu meureun. Atuh sakalian jeung urang eta kopi. Heuh bagen. Bangsa eutik. Ek naon? Eta bener emang si Encep gitu di rumah sakit gitu dia. Tadi cara dibawa isuk. Atuh maneh teu ngilu Kokom. Urang teh kanyahoan. Tapi eta barogeun duit henteu. Si Borah mah jelema kaya loba duitna mah nama. Urang naik kan teu boga teh hayang nulungan kitu. Ja bagian meureun nya. Emang loba duit dinya kitu. Kumaha habuk urang atuh Kom? Urang teh kakarak balik atuh ti salon. Eta bu pondok meniku seger kos tomat heueuh. Ya bagian atuh Kom. Meni okos es campur tengah poem seger. Di mana itu Kang es campur Kom? Itu lah wetan. Hayang jajan henteu Kom. Hai atuh urang mah ditaraktir. Ayo ka warung. Urang beli es geprok Kom. Kok es geprok teh hayang campur. Ayeuna hayang geprok. Es campur mah jauh bagian. Ayo atuh. Ayo dia. Ada taraktir menang rezeki nomplok. Oh dia, buka warungna. Aya meureun. Si emak. Aca. Adi cenah urang ditraktir es teh ku dicoplon. Aya es teh. Aya. Aya eta urang dienteun. Urang mah rasa teh. Rasa yang tak pernah ada. Pas urangnya rasa tak pernah ada. Ayo dicemplon hayang naon? Es lah urang ge. Es naon ieu? Kola-kola teh. Ayo kola-kola. Ayo pamari teh na? Inilah. Eta jeung sate. Itu kok mah bere jasinon. Campuran jasinon. Burung. Jasinon. Bang teh udah didenge, dicempor memang kitu ngomong tak kadaek, macek manehna. Ayo maneh ngomong teh. Aduh mana rarandaris bara tahun Kom. Terus 5 tahun orang mah laku-laku. Bening ge sanda eta men randa lapu.
Geus uno daekeun. Heuleul. Eta apa maneh kumaha eta apa pembulukan atuh meureun dia. Coba nempos sateutik bae. Ih lain bulukan deui geus karatan kos besi. Kos besi geus barabulan. Amun cara eta mah geus dilaleuran. Sekarang ngomongin kos kitu. Pak Jeos meureun dia eta kacayan Pak Jeos. Nyate atuh anu ngebul kitu mah beusi ke di Jeos. Lain ngaji asli ngajurujus. Apa aja jurujus. Orang hayang boga ngajurujus nah kitu. Amkeun mandi ngajurujus, jurujus. Atuh hangat meureun hangit. Abru atuh teh geus haus ieu. Urang di kamarana kom. Urang dieu mah barang teh ka Sarawa. Emang di zaman dengan ka sawah kitu. Nah ieu mah karuli wae. Teu kuli mah teu boga duit, Ceu. Namanya urang lembut nuhun teh. Nah ieu mah urang mah ka sawah mah da bae kuat atuh kom. Ih, urang lembut kudu kuat. Ieu urang ditaksir ieu doang. Emang hayang naon bae? Nah ieu teh pisau teh. Astagfirullahaladzim. Alagaan eta sungut kampung. Pasti terakhir mau terakhir kudu aya mahal pisan. Eta bibir. Bona, Cep udah pulang belum ya? Cep? Cep? Ibona? Cep? Ikannya belum pulang. Siapa sih? Hei gadis. Dari si Bona? Iya Biarna. Ibona kemana? Belum pulang apa ya? Cep? Iya, tadi si Bona, si Encep sama bapaknya tuh, si Aji, pergi. Jalan-jalan kali kemana? Oh, berarti Encep udah pulang dari rumah sakit. Oh, Encep langsung main. Diana lagi ngapain? Iya, udah pulang. Udah pulang dari kemarin. Emang gadis gak tahu? Itu biasa, lagi beres-beres rumah. Kirain Biarna nggak ada di rumah. Udah gadis di rumah Biarna aja ah. Gadis gak ada temennya. Ya udah duduk. Oh iya, Mas Sati kemana? Nenek ada di rumah. Biarna nggak keluar. Biasanya kan pergi kemana? Panas ah. Oh iya mau nanya, boleh nggak? Nanya apa? Soal kemarin kamu kecelakaan, gimana sih itu kronologinya, kejadiannya? Kok bisa kayak gitu sih? Itu Biarna, gadis kan sama Encep lagi main layangan. Terus Encep mau ketabrak motor. Terus gadis dorong Encepnya. Oh lagi main layangan. Encepnya malah yang parah. Jadi aku berdarah, Encep berdarah. Tapi parah Encep. Mungkin aku dorongnya kekencangannya. Aduh nyangkut. Ya saran Biarna sih lain kali kalau misalkan main tuh jangan terlalu yang ekstrim-ekstrim lah. Tahu sendiri kan Encep orang kayak gitu. Ekstrim gimana Biarna? Cuma layangan. Iya layangan, tapi kan. Tapi Encep sih mainnya masa di tengah jalan. Tuh kan. Ada gadis apa ngajak di sawah nggak mau dia, malah pengen di jalan. Nah si Biarna ribet banget. Habis keramas ini. Itu emang pada kemana Bibona? Emang Encep? Kan tadi dibilang dia udah pergi. Gak tahu kemana. Ya gak tahu Biarna mau kemana dia. Jadi gitu kejadiannya. Iya. Ya udah lah, karena hati-hati, kasihan dengan Sati. Iya Biarna. Udah ah, Biarna mau lanjut masak lagi. Beres lagi belum beres ya? Jam segini belum masak? Belum lah. Lagi mager ya. Ya ke dalam dulu ya. Ya udah. Gadis mau pulang aja. Udah pulang aja ya. Udah. Kayak anak kecil ngapain sih di sini? Udah pulang sana. Ini bisa naon kom? Tinggal poe-poe nah kitu sapoe-poe nah. Urang mah kudu ngarambet, kudu nandur, anu nyeusehan ya kudu nyeuseun naon wae. Emang atuh nyeuseun di mah urang bagen. Emang daek kudu kita urang. Ya daek atuh urang mah daripada capek nyeuseun sorangan atuh kom. Acek batu mah nyeusehan urang tara bersih. Sajen yang penting mah urang mah dapat urang make mesin cuci.
Masih mencuci. Heeh, ada terima ka desal mesin teh, desal pare. Atau emek mesti cuci mengenahan, atau udah digusur-gusur kieu. Bagiannya. Oke, datang we atuh isukan. Mau sabun sorangan. Engke dobel nguli anak-anak atuh kom. Bagian. Masa eta kulinya semua sabun sorang aneh. Ai kulinya semua tahun ti ditu, naon ti ditu, orang tinggal ngagusrek. Da urang macan beli sabun atuh kom. Urang ai kawarung teh sok diaromong ke cenah urang bondol ke dongdot. Soalnya dongdot ieu meureun. Padahal mah nih etanya halus, geli sama buku orang kitu halus teh Tuhnya nya. kom. Isukan buka wae kom kalau dipotong dibondol-bondol eta buuk. Iya, geus make kerudung mah teu meunang segala dibuka. Buka wae hareudang eta make tiung. Mun Pak Ustad ngomong bejakeun ku urang, titah ku urang. Amali. Kalau dipiceun Ustad nage. Langsung buka sarung. Buru mandi. Mana yang main ngomong teh sok kali itu ka dieu ah. Dia geus es doang.